raja anu baris sumping teh saurang raja anu baris nyanak hiji kaayaan anu benten. Nyaeta pamarentahan teh mangrupikeun pamarentahan anu nguihkeun kaayaan tina riweuh, bancang pakewu, janten tingtrim, janten tenang, kaayaan anu tadina bararingung, janten jelas, sareng sajabina. Ieu hiji ramalan sakumaha anu tadi disabit. Mirip pamarentahan nyaeta budak angon. Abdi gaduh hiji sobat nu satia, Gusti Yesus Almasih eta namina. Mika asih ka tiap urang sadaya, beunghar miskin sadaya dipika cinta. Abdi gaduh hiji sobat nu satia, Gusti Yesus Almasih nami diana. Mika dedeh ke tiap urang sadaya, mangga tampi kaasih jeung kurniana. Gusti Yesus nu ngahibur urang tina sagala kasusah. Gusti Yesus nu nulungan urang tina sagala cocoba. Ulah ringrangjeng ulah hariwang, sabab Gusti satia marengan urang. Gusti marengan urang salalawasna. Sampurasun pamiarsa sadaya, mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti salalawasna. Lagu anu neme dihaluangkeun ku Ibu Rita nu dipilih ku kacapi Kang Willy, mugia ieu janten pangjajab kangge obrolan dinten ieu. Palawargi sadayana gentra kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis nubuatan tutunggul anu kaluar ti Isai. Pamiarsa, kumaha eta tutunggul kaluar ti Isai? Saha Isai teh? Teras upami urang nyarios perkawis tutunggul, abdi embut kana ramalan di urang-urang sadaya nyaeta perkawis budak angon. Tah, engke urang langkung jero ngaguar perkawis tutunggul ieu. Di payuneun Simkuring aya Pak Adang, kumaha damang Adang? Pangesto Pak. Aduh, hatur nuhun ya. Sami-sami. Biasa sasarengan ngobrol di tempat ieu perkawis ramalan tutunggul nu kaluar tutunggul Isai. Kadang perkawis ramalan tutunggul kaluar tutunggul Isai. Ieu teh naon hartosna? Terus saha Isai teh? Nah Isai teh Kang Adang kumaha ieu teh Samina-mina. namina teh sami Bu. Kang Adang Isai. Mohon mangga. Janten nu kahiji ya klarifikasi heula, janten memang nami abdi Isai teh warisan. Margi nami resmina Isai tapi ti alit sok disaur Adang. Oh jadi nami lengkapna Isai. Oh, mohon janten identitasna Isai sadayana. Upami panggilan Adang. Janten upami tepangna neme ayeuna moal terang Adang. Margi terangna pasti Isai sapertos di kampus sanes saja bina. Mohon. Gitu. Tah ayeuna nu dimaksud di dieu sanes abdi. Abdi mah pimanaeun. Sok sanaos namina sami, tapi nu dimaksud di dieu nyaeta hiji rundayan turunan anu baris ngarundaikeun hiji jalmi anu mangrupikeun sanes mung jalmi biasa. Ieu mangrupikeun nubuat kangge pisumpingeun hiji pribadi anu luhung anu mulia. Mohon leres pisan. Ayo urang tinggal heula dina Yesaya pasal 11. Dina Yesaya kita Yesaya pasal 11 ayatna nu kahiji.
Ku abdi diaoskeun kangge urang sadaya kieu pangandika Gusti, baris turunan Raja Daud lir tangkal nu geus dituar. Tapi sakumaha tina tunggul sok bijil sirung anyar, nya kitu keneh ti antara turunan Daud bakal muncul raja anyar. Tah ieu hartosna saha jalmi anu baris sumping teh, raja anu baris sumping, raja anu baris ngarajaan teh saha? Nyaeta langsung pituin nyaeta titurunan Daud. Ai Daud teh saha? Daud teh putrana Isai. Isai teh putrana saha? Isai teh putrana Obed. Obed teh putrana saha? Putrana Boas ti Rut anu kapengker ku urang parantos diobrolkeun perkawis eta. Ta ieu rundayanana janten jalmi anu bari sumping ieu hartosna jalmi anu tirundayan anu disebat eta. Langkung teges deui upami urang ninggal dina Matius 1, dina Lukas 3, eta disebat secara langsung. Ye nu dimaksudnya eta Gusti Yesus ku ajeun. Mangrupi rundayan ti Isai atanapi ngalangkungan Raja Daud eta. Hartosna rundayan ieu teh ngeceskeun yen Gusti Yesus teh memang leres-leres pribadi anu dijanjikeun leres pisan ti katebihanana margi cumarios perkawis rundayan Isai ieu utamina patali sareng pamarentahan di dieu aya kecap-kecap anu diange si pamarentahanna teh mangrupikeun hiji pamarentahan anu langgeng. Sanes pamarentahan mung pamarentahan sakumaha raja-raja sapertos Daud misalna. Daud aya waktosna. Sadaya raja-raja aya waktosna pamarentahanna. Kajabi aya waktosna teh aya kualitasna kumaha marentahna. Tapi anu dinubuatkeun di dieu nyaeta hiji pribadi anu sacara waktos henteu kawates marentahna, tapi oge sacara kualitas pamerintahan ieu kaajen pisan, luar biasa endah pisan. Ke urang tiasa ninggal langkung paos ngeunaan eta. Tah sakitu jentrena perkawis saha ieu teh? Hartosna saha? Nyaeta sakali deui ieu hartosna perkawis rundayan ti Isai, tunggulna teh rundayan langsung ti Isai. Enten ke Gusti Yesus teh nya turunan Isai sacara getih sapertos kitu. Leres. Mohon. Tah abdi euna Pak, Mohon. bade aya tumaros. Mangga Ibu. Naon anu jantankeun cukang lantaran ramalan ieu Pak. Leres pisan. Sebab Pak mun kasang tukangna mohon kan naon namina teh perjanjian lama sareng anu enggel kan tebih pisan. Leres pisan. Jarakna tebih pisan, tapi nyambung gitu. Mohon. Leres pisan tangtos sadaya hal teh anu dipidamel ku Gusti mah ngagaduhan alasan atanapi di bahasa Indonesia mah motivasi anu ngalatar belakangna anu atanapi dina bahasa urang mah nyaeta janten kasang tukangna. Kunaon aya nubuatan ieu. Nu kahiji tangtosna ieu patali sareng kaayaan waktos harita di mana misalna dina 2 Samuel pasal anu ka-7 ayat 12 dugi ka 16 upamiku urang dititen ka ditu yen Gusti ngajanjikeun hiji turunan ka Raja Daud waktos harita anu baris marentah kalayan karajaanana moal pegat. Tah jarak tahunna Mohon. ti Samuel ti raja-raja kapungkur Daud dugi ka Yesaya eta jarak ti Yesaya ka Gusti Yesus eta jarak sabaraha taun? Tebih pisan. Malihan ayeuna ieu upami numbuat ieu ku urang ditinggal secara rentang waktu nyaeta tahun ieu teh kinten-kinten abad ka-8 sateu acan Gusti Yesus gumelar. Abad ka-8 kinten-kinten antawis tahun 740 janten ada kinten-kinten ka Gusti Yesus na oge tebih kitu oge kapengker ka Daud ka Isai oge sami sababaraha generasi kerajaan itu tebih pisan ratusan. Tapi tetep nyarios perkawis hal eta leres pisan, mohon leres pisan. Janten dina 2 Samuel 7 ayat anu ka-12 dugi ka 16 oge nyangemkeun hal sami. Hiji karajaan anu baris dipimpin ku saurang raja anu langgeng, pamarentahanna langgeng. Janten
nah ieu turunan Daud dina hartos harafiah putra Daud sapertos Sulaiman. Sapertos raja-raja salajengna saparantos Sulaiman. Henteu pan. Kerajaan teh malihan saparantos Sulaiman langsung pecah. Ya. Langsung janten dua. Padahal dina waktu sarita pemicatatan sejarah dina Alkitab mah kata raja besarnya Loros. Sulaiman teh. Wilayah paling ageng, paling lega, tina segi politik paling mapan nyaeta waktu Sulaiman. Atau lega pisan wilayah kerajaan. Tapi buktosna pecah. Janten ieu nubuatan sanes cumarios perkawis raja anu sateu acan Gusti Yesus. Pasti cumarios perkawis raja sejen. Kumargi aya anu sifat langgengna eta. Salajengna urang tiasa ningal oge anu janten kasang tukang diseratna ieu nubuatan nyaeta dina tahun 740-an kinten-kinten ieu teh Nabi Yesaya zaman harita ngalayanan utamina museur pelayanan teh di wilayah Yerusalem harita di kerajaan selatan. Margi tos kabagi dua saprak putrana Salomo nya janten utara sareng selatan. Tah nu kahiji aya kaayaan werit. Israel utara anu ibu kotana Samaria teh eta ieu di bawah ancaman Asyur. Buktos nu upami urang ngaos sajarah dina tahun 722 dipikeun ka Asyur. Sadayana diboyong ka Asyur, ditawan ka Asyur, dugikeun ka teu jelas deui eta. Dugi ka ayeuna wilayah Israel utara karajaanana teu jelas. Margi saprak dicana ka Asyur teu aya carios yen aya pemulihan atanapi uih deui. Kitu oge kaayaan di selatan anu ibu kotana Yerusalem anu pakidulan gitu mohon anu mung di nyaeta kerajaan Daud, kerajaan putra-putrana Daud anu di pakidulan teh nu wilayah kidul teh nyaeta selatan teh. Ieu oge nuju diancam ku wilayah-wilayah atanapi negara-negara sejen, kalebet Mesir, kalebet Babel. Engke dina tahun 568 ieu dipikeun ka Babilonia. Ka Babel. Nah janten kaayaan anu janten kasang tukang ieu nubuatan teh nya hiji kaayaan anu dina aya bahaya. Ancaman situasi anu teu damai, situasi anu seueur karipuh karuwet ditambih oge raja-raja zaman harita teh seseueurna sanes raja anu tumut nurut kana pangarsa Gusti. Urang parantos ngabahas perkawis hiji raja anu ngayakeun perubihan. Nya. Revival. Satu acana urang ngabahas Yosia. Raja Yosia. Ta eta mung sababaraha raja. Nu sejena mah justru papalimpang sareng ieu. Ieu kaayaan di mana Nabi Yesaya waktu sarita cumarios ngeunaan bebenaran pangandika Gusti. Tah langkung ti kitu dina sagala kaayaan eta tangtos sadaya jalmi meriogikeun hiji kaayaan anu benten tina kaayaan anu riweuh ripuh kaancam henteu tentrem benten. Kumargi kitu disangemkeun di dieu yen raja anu baris sumping teh saurang raja anu baris nyanak hiji kaayaan anu benten. Nyaeta pamarentahan teh mangrupikeun pamarentahan anu nguihkeun kaayaan tina riweuh bancang pakewu janten tingtrim janten tenang kaayaan anu tadina bararingung janten jelas sareng sajabina ieu hiji ramalan sakumaha anu tadi disabit mirip pamarentahan nyaeta budak angon anu kayak upami di Tatar Sunda mah anu baris nyana kadamaian nyana kakertaan nyana keadilan ya sapertos kitu nu utamina nyaeta nyana kasalamatan kangge rakyat. Jangan hartosna memang dina waktu sarita kulantaran kaayaan pamerintahanana waktu sarita teu nyalah merjogikeun pamimpin anu leres-leres pisan. Berarti ngantosan teras hiji raja anu tos dijanjikeun dina perjanjian lawasi. Janten Yesaya di dieu wantun mintonkeun hiji hal anu benten. Peryogi dicatat oge harapan saleresna bangsa Israel waktu sarita nyaeta hiji raja anu
ngawaler hiji kaayaan anu riweuh eta ku cara politik. Namun ya saya benten sanes kadinya maksudna rupina hiji kedamaian, hiji pemulihan dimaksud sanes mung pemulihan kangge Israel tapi rupina kangge sagala bangsa. Langkung ageng ti kaayaan harita maksudna. Ti langkung ageng ti sadaya masalah anu dipayunan ku bangsa Israel. Eta anu baris disumpingkeun, nu baris direngsekeun ku ieu raja nu baris sumping teh. Jigana ieu Yesaya sanes mung saukur didasaran ku harapan hungkulnya. Leres pisan. Tapi ieu mah aya campur tanganna ti Gusti Allah. Bakal leres. sumping. Nah gitu. Enten aya maksad yen keunda kaayaan anu ayeuna mah memang leres meryogikeun hal anu sami. Tapi aya kaayaan anu langkung gawat margi kieu. Jalmi dijajah, jalmi nandangan sangsara eta aya balukar. Panjajahan margi jalmi teu wanoh ka sasama jalmi deui dugikeun ka nganggap diri langkung sae nu sanes langkung alit kumargi kitu ngajajah misalkan sajabina. Eta mung balukar. Tapi anu janten pokok masalahna nyaeta perkawis dosa. Tah ngudagna ka ditu kumargi kitu ieu salah raja teh baris nyumpingkeun kasalametan ieu puncakna. Kasalametan tinu naon? Tinu dosa. Akar segala masalah. Tapi janten penasaran ieu teh. Kumaha tah? Nah, saha pijalmieunana kita anu dijanjikeun ieu teh kitu. Tah mohon leres. Janten tadi urang tos nyebit-nyebit sakedik abdi ge tos nyangemkeun yen Gusti Yesus nu dimaksud. Pangtos teu aya pribadi sejen. Kumargi kitu hayu urang tinggal buktosna heula dina Rasul-rasul 13. Kang Willy nyuhunkeun dipangaoskeun dina Rasul-rasul 13 ayatna anu ka-22 dugi ka-23. Kieu dawuhan pangeran. Saul ku Allah dikeser. Daud dijadikeun raja gegentosna. Kieu timbalan Allah perkawis Daud. Kami uninga Daud anak Isai teh jalma pikapanujueun anu bakal ngalakonan segala pangarsa kami. Allah ngalaksanakeun janjina ti turunan Daud aya anu kumantena dijadikeun juru salamet pikeun urang Israel nyaeta Yesus. Tah eces pisan ayat 22 cumarios aya ayat-ayat aya nubuat-nubuat sateu acana patali sareng aya hiji raja turunan Daud. Dina ayat 23 dieceskeun. Nah saha eta teh disebatkeun di dieu nyaeta Yesus. Janten leres pisan ieu teh nuju ka saha? Anu nyumponan ieu nubuatan mung Gusti Yesus. Da cekap di dinya punten pangaoskeun dina Rum 15 ayat 12 dugi ka 13. Rum 15. Mohon ayat 12 sareng 13. Ku abdi urang ngaoskeun Rum 15 ayat 12 dugi ka 13. Kieu unggalna aya deui ieu saur Yesaya ti turunan Isai engke aya nu muncul saurang anu bakal ngereh bangsa-bangsa jadi pangharepan bangsa-bangsa lian. Mugia Allah sumber pangharepan urang kaaranjeun maparin kasukaan jeung kanugrahaan lantaran aranjeun percaya ka mantena supaya ku pangdedelna Roh Suci aranjeun tetep ngaharep ka mantena. Tah eces pisan nya. Upami dina rasul-rasul tadi urang tiasa ninggal catatan Rasul Lukas ya janten eta teh ku anjeunna dikutip perjanjian lamina ti mana ayat-ayatna dina perjanjian lamina kumaha unina disebatkeun ya, ayat 22 ayat 23 disebat anu nyumponan eta nubuatannya Gusti Yesus ku anjeun. Upami dina Rum urang tiasa ninggal yen anjeunna teh memang hiji pribadi anu ti turunan Daud. Dijelaskeun deui dieceskeun deui disebatkeun deui nami Isai tah di dinya. Janten pituin asli turunan Daud sanes namung sanes turunan Daud nu dimaksud nyaeta Salomo nya sareng putra-putrana incu-incu Daud salajengna sanes margi eta karajaanna teh kawates. Kawaktos ku tempat margi disangemkeun dina Rum ngereh bangsa-bangsa. Hartosna mimpin bangsa-bangsa. Nah Daud dugi kitu ka mimpin ka wilayah urang pan henteu. Nya henteu. Nya tah eta kumargi kitu sanes Daud. Tapi Gusti Yesus dugi kadanget ayeuna upami urang kersa nampi anjeunna hirup urang baris dipimpin.
Oke, urang dina pedaran salajengna urang ngobrol perkawis pangangon nu Bumela. Janten Gusti Yesus anu mimpin, anu nyandak urang, ngarahkeun urang, ngereh bangsa-bangsa jeung sanes urang hungkul. Bangsa-bangsa hartosna sagala bangsa. Malihan di pangandika Gusti anu sejen, sadayana kedah aya ti sagala bangsa anu janten putra Gusti. Neme upamitos kasadayana, paminingal misalna dina Rasul-Rasul hiji ayat 8, pangandika Gusti perkawis Injil kasalamatan kedah dugi ka sagala bangsa. Atos dugi neme aya pamungkas, neme dipungkas. Rupina upami dangat ayeuna teu acan sagala bangsa percanten ka Gusti, teu acan kawakilan, nyata acan dipungkas. Aya kene bangsa-bangsa anu teu acan percanten rupina. Tah samodel kitu. Hartosna memang rarancang Gusti kangge kasalamatan teh sanes mung saukur ka hiji bangsa hungkul. Leres Tapi pisan. segala bangsa anu diciptakeun ku Anjeunna Leres pisan. supados tiasa uih deui ka mantena. Mohon. Dina Rum tadi penjelas pisan ngereh bangsa-bangsa, sadayana baris dipimpin di kapalaan ku hiji raja anu agung mulya. Jenenganana tos ditangtoskeun ti sateu acanana, padamelana tos ditangtoskeun, lalampahanana tos ditangtoskeun gitu nya. Janten ieu raja teh baris janten pribadi anu mintonkeun hiji pamimpin anu sanes militer. Benten sareng kahoyong konteks atanapi kaayaan zaman Yesaya harita. Memang leres nuju werit. Janten dugi ka rengsena Yesaya ngalayanan, tetep kaayaanna beuki parna kaayaanna teh. Dugikeun ka dibiceuna engke ka Babel. Eta bangsa Israel anu wilayah selatan teh atanapi nu kidul teh. Teu henteu aya pamulihan. Kumargi kitu sakali deui kumargi kaayaanna model kitu. Naon nu dinubuatkeun, naon nu dicarioskeun ku Yesaya, ieu cumarios perkawis raja nu bade sumping. Nyaeta Gusti Yesus ku anjeun. Janten anjeunna baris janten kasalamatan kangge dunya kan dina Rum tadi kangge bangsa-bangsa. Sanes mung hiji bangsa tapi kangge sadaya dunya. Margi upami raja nu dimaksud nyaeta raja mung teureuna Isai Daud eta hungkul. Mun teu aya buktos yen janten berkah kangge sagala bangsa. Karunya bangsa sejen. Malihan dina Wahyu 22 ayat 16 punten pangaoskeun langkung eces deui mohon. Wahyu 22 ayatna nu ka-16. Mangga diaoskeun ku abdi. Kami Yesus geus ngutus malaikat kami mere nyaho ka maneh ieu sagala perkara supaya ditepikeun ka jamaah-jamaah. Kami teh titurunan Daud, kami teh bentang timur nu moncorong. Upami tadi nabi-nabi rasul cumarios keunaan anjeunna. Ayeuna urang ningal pangangken langsung Gusti Yesus. Kami Yesus, kami turunan Daud. Janten ieu urang jelas pisan saha anu dituju, saha anu dimaksud, saha anu nyumponan ieu nubuatan. Eta weh deui Gusti Yesus teh. Kitu mohon. Tah padang. Mohon. Ayeuna mah urang tos jelas. Mohon. Sajarah perkawis tunggul, ramalan tunggul anu kaluar di tunggul Isai teh. Leres. Kitu ngarahna atanapi nyokona ka Gusti Yesus Leres Kristus pisan, bakal leres pisan. entos umping harita. Nah, ayeuna kangge urang-urang sadayeun tos aya dina lebet anjeunna biasa teu ngalarapkeun dina kahirupan zaman kieu. Kinten-kinten naon larapkeunan urang tina implikasina lah leres. bahasa deungeunna mah. Dina obrolan urang ieu supados mendarat cenanya gitu. Sanes mung sekadar obrolan tapi ke mangsa urang ngalarapkeun kedah aya. Memang leres pisan urang peryogi sagala hal oge henteu cekap mung di aspek pengetahuan atanapi saur bahasa pendidikan mah kognitif tapi kedah dugi ka urang milampah. Gusti oge miharep kitu. Kanyaho katerangeunaan Gusti teh henteu cekap di pangemut urang tapi kedah di jalanan dina hirup urang. Janten naon ku urang bisa diterapkeun dina kahirupan urang sadidinten.
Urang nu kahiji urang ningal dina Yesaya 42 ayat 3. Kieu unggalna moal nepi kami teskeun kaso anu geus mulapes. Moal mareuman palita anu hurungna geus kakalincesan. Jembar adil ka sakabeh sarta moal barobah. Naon nu dilarapkeun patali sareng ieu nu kahiji nya eta ieu janji. Lamun urang aya dina kapercantenan ka Gusti Yesus, sikap Gusti Yesus teh model kitu. Moal dugikeun kamiteskeun kaso anu tos potong. Milai. Nya tos ngulapes dipiteskeun hartosna kieu. Jalmi nu tunggara anu sesah sakantenan we cenah. Kapalang baseuh kunclungkeun sakalian moal kitu. Gusti Yesus mah ngahiap. Ngajait. Anu nuju ka beberat moal dugikeun ka teras dipasihan momotan. Gusti Yesus baris masihan hiji kalegaan. Kumaha saur Gusti Yesus siap ka kami. Sakur nu mopo, saur nu kalempohan. Reureuh sareng Gusti Yesus. Janten nu kahiji nya eta nu kudu diterapkeun urang hayu. Urang lebet kana pamimpin atau kapemimpinan Gusti Yesus. Supados urang boga harapan mangsa urang mayunan kasulitan. Panceg di dinya margi Gusti Yesus nyangemkeun kapamimpinanna baris model kitu. Anu kadua, Gusti pan aya sareng urang. Ieu kaunggulanana. Seueur kayakinan yen Gusti teh liren mung dugikeun ka mangsa nyiptakeun. Tos nyiptakeun malajeng Gusti teu aya. Disebut dengan istilah Deus osteosus atau nepi pensiun diwakilan ku sejen-sejen. Tapi Gusti Yesus henteu. Aya penciptaan kadua. Naon penciptaan kadua teh nya eta penyertaan. Gusti Yesus nyarengan. Gusti Yesus aya namina Immanuel. Naon deui? Anu pamungkas nya eta Gusti Yesus pamimpin anu nyana kadamaian sareng nu pangutamina nyana kasalametan. Sakitu anu tiasa dilarapkeun ku urang dina hirup urang sadidinten salaku jami-jami nu percanten. Waduh, hatur nuhun. Pamiarsa, hiji kabingahan kangge urang-urang sadaya anu percanten ka Gusti Yesus. Geningan, Gusti Allah nu nyiptakeun umat manusia. Mikanya pisan ka umat manusia. Dugi ka dirancangkeun kahirupan umat manusia anu tadina mika iji dipayuneun Gusti Allah kumargi ngamidamel kalepatan dugi urang sadaya aya dina kawasa dosa. Tapi urang teh teu dipiceun kulantaran anjeunna mah pancipta manusia. Nu sakitu nyaahna. Upami urang mah panginten menakan jalmi anu midamel kalepatan ka kahirupan urang, geus diancurkeun atos we di kumaha lah. Tapi ieu Gusti Allah mah nyiptakeun urang teh pinuh ku kanyaah. Kumargi kitu pamiarsa sadaya teras percanten kiat mayunan naon wae oge dina sagala persoalan urang. Kumargi Gusti Allah teh nyaah kang urang-urang sadaya dugi kang ngarancangkeun hiji sajarah kahirupan umat manusia. Kasumpingan anjeunna ka alam dunia ieu dinubuatkeun tebih ratusan abad-abad ribuan tahun kumargi anjeunna bade nyalametkeun umat manusia. Pamiarsa upami aya patarosan atanapi masukan-masukan kangge gentra kahuripan mangga kintun wae ka alamat nomor telepon nu aya di layar kaca pamiarsa sadayana. Mung sakitu Gusti ngaberkahan. Rahayu, rahayu, rahayu.